Dorong atau dorong. Paling nganting berat kalah narik. Turun. Palingan berat. Dorong atau dorong. Wih, kalah narik bae lah. Capek aing. Kuat dorong kuat ya. Kayak di dia ngerenan ya di dia. Cara pemanya nih lah. Capek deh. Ngerenan dia. Turun. Kalah narik lah dorong. Terus kuat daruk nyene. Gawe sakit tuh peke. Begal deh. Can ge ngangkut ke sikna ge. Ngarunan bae. Oh cai acan lah. Nyene mau gawe teh. Kumaha sih? Can ge muat geus. Kakar gerek nyokot capek. Apaan tadi punya gerobak teh jauh tuh di itu teh mah. Udah iya kosong maksudna. Nanyak mudun. Aing kalah hareudang bae lah. Nyene baru ngadorong moal. Naik nabae. Ulah perlu naik nabae, ngadorong ke. Ngadorong ieu naik we mah. Dua curut mah geus dasar. Habisan naik kitu bae. Nyolos mah urang teh ayeuna kayak kuli jeung kepeuting mah teh tahun baru ayeuna teh. Kepeuting urang mun teu hujan ulin euy. Siap, ka mana ulin Mang? Ya ka mana bae atuh, ka mana beda. Ida ini mah ka kota wisata bising teu beunang euy. Corona panen mah. Corona. Kalung atuh. Kalung mah saya iya maung. Pan ngeuna di leuweung Mang. Bare ieu teh Mang. Bakar-bakar. Heeh, bakar-bakar. Aduh nyane. Bakar kayak gitu atuh lah gitu teh. Oh, teh bola barang sak bae deuh. Neangan duit, aing mah duh capek kieu bae he duh. Naon wala? Si Neng. Si Neng. Ka mana Neng? Mana deh? Biasa orang neang pada malam kali eueuh nih. Bogo ya urang ge keur neangan pada malam naik kuli jang ke peuting teh. Jang bakar-bakar teh. Pan ke ayeuna teh kan tahun baru. Nya, lah tahun baru teu naon sarua bae, Mang. Ye, aya tahun baru mah penting atuh urang dirayakeun. Penting eta mah tahun kali. Tahun kali. Oh, udah ngarayakeun kumaha ieu teh boga duit mah. Mangkana nean pagawean ieu urang ngunjal keusik. Jual keusik. Ti leuwih teh. Ti leuwih. Ngan jauh teh leuwihna itu. Mang. Lain. Noting budak ti mana eta narungturkeun gerobak. Di budak ieu mah wadalkeun be Mang, eta pelongo-pelongo be kitu tah budak dua tah ih. Oh, ada karunya kurek di bawah kuli. Mumpung tahun anyar kayak mah tahun anyar modalkeun ke bari Mang. Ye, ulah diwadakeun mah karunya anak batur. Ya teuy. Daripada ulang-ulang baik itu juga jama ieu. Ngomong sak teh. Dijual ka mana di Mang? Teuing buku ieu teh urang ge can boga sih ieu mah. Lobangna mah. Tenang atuh ke urang daek lah jadi salesna. Maknya kusik sales saya. Atuh tahun 2002 hiji mah sagala anyar kusik ge kudu aya salesna. Urang daek jadi salesna lah. Anya aya deh. Aya ke urang pakaian seksi sakieu ya. Berarti aheng atuh kitu mah. Buka channel lain yang mau jual kesik kan urang. Ayang surang mah daek ngider lah daek jadi sales tawarkeun Mang. Geus pokona ke dibere komisi mah tenang. Poho eta. Demi Amoy keur ngabangun ngomongna mah 2002 hiji teh rek di renovasi mahna. Lain si Amoy ka mangkat di Thailand. Henteu ieu euna mah daekna Jembar. Oh, enak mau beunghar di lembur. Ngabangun. Ngabangun 2002 hiji teh cenah ngabangun. Pokona mah pang nawarkeun keusik. Pang nawarkeun lah. Geus sagorobak 50.000 kitu ka urang mah. Yang mau obat tenang bae. Murah-murah teuing sakitu mah. Berarti kitu si Mang sakitunya. Nya geus pokona mah rek jualna sabaraha bae ka si Amoyna mah. Siap lah, kurang tawarkeun. He, nyane ngomong atuh. Udah. Ye padua bae. Can madang meureun Mang, bere pas cacak. Bu, kayak teh jika di corona garing teh auseun. Jai. Geus kayak urang. Sok ngaya urang. Urang mendaya betulan ya. Engke mun urang mah keusik. Si Amoy mah jama kaya. Udah dibere wedang. Ofood. Cai bere.
Nyadi pasti. Siap atuh. Oput teh oput. Semangat deui mah. Wih, lain deui. Semangat atuh nya teh. Nyaneng ke mun ieu ngadorong kapal bener. Semangat teh tah. Si Amoy sok nyewot, Amoy mah. Bener gawena bener ah. Kayak di buruahan yang beli dage mah. Beli dage. Pan ngeuna. Oh. Geus jeung Mang, ayeuna ujar heula kesikna. urang rek daftar heula tuh kanu bos kesikna. Bagaimana? Loba. Ngalape sorang duluan. Gua enggak lebih bah. Hebat tuh. Ya. Elah, Manten mah nyawa. ayo ulah naik nih, berat aing. Dorong. Oke. Tenang. Alhamdulillah aing menang orderan ya. Lumayan mudah-mudahan daek ke Umi Amoy lah. Mang, kahasil Mang, gesikna. Salah jalan. Umi Amoy. Nanya sini geus tindi. Tadi awas tah, aya mobil kela. Motor maksudna, dina. Urang boga ieu orderan. Orderan naon sih? Si Umi rek ngabangun imah lain. Oh, dari kisaha? Ih, aya be informasi ka urang. Ieu ngomong-ngomong gesikna butuh teu? Gesik naon? Gesik jang nyeun imah, jeung diadukeun. Gesik emang mesin gesik lagi geus di Australia gesik. Berintan nu karar itu aing imah naik. Nah, gesiknya mah nya mah geus cisandenya. Ih, alus cisande ge. Buset tuh, kete gesikna urut meong mah waduk sama meureun. Nah, ini Nanti di balik lagi nya suka gawe di eta heuh di beli bangunannya sudah. sales aing mah ieu. Iya, Mas. Nani, kok gesik mah sales lagi nya ho. Itu apalah 2002 hiji. Sales gesik ke aing make punat sa dieu rokna. Udah sama pantes lah jadi polisi sama. Emang mah RM tadi ngomong kumaha sih ketini? Minta pangajualkeun gesik. Pangorderkeun lah gitu. Geus kutini disanggupan jadi salesna. Kualitasna kumaha eta teh? Ulah padu jebrag-jebrag bae amun mah teu bisa padu. Gesik reunya gitu mah ngeras. Alus cenah gesikna mah da alus. Geus tah tanggung jawab tining ke. Jadi kandela bae mah moy. Kamu perhatian baik kaji lu beri-beri pada mah jadi. Cek kebiasaan aja barang saku kudu ditukeun. Tulungan atuh. Atuh ini, Mbak. Jang malam tahun baruan orang teu boga duit. Kira-kira menang mah lamun Amoy meusena 40 kontainer. Kontainer meureun. Leuwihna meureun ke beuki jeruk mah. Atuh ka jenteng nu penting teknik ke penghasilanna miliaran. Lumayan tapi nya. Amoy mah gampang. Gampang tamang ke urang neangan di jeung Mang RM jeung musajena ongko lah di pangneankeun ongko. Atuh sok kondisikeun nya. Tapi ranuna. Kayak sore kayak jadi ayeuna teu naon. Ayeuna bae Yang penting malam tahun baru teh geus dibayar. Bayar cair pokokna mah jeung. Ih, enggak loba duit na setik segitunya hoba heuh. Mbak, nya aturkeun Emang nyane. Akhirnya mah makana, Pura-pura gaul bae. amoy. Pura-pura bae. Padahal mah balangsak sarwana Yo Apa penting jadi mah mobil? kacipretan dulurna Heh, aing enggak ini mah jadi dulurna. Best friend. best friend. Kita mah ieu. Bisa gede ada risi aing Bang mah. selingkuh. Nyangke ke di atasnya dirompoknya Tini. Dadah. Heeh. Yes, aing bisa malam tahun baruan nih mah. Alhamdulillah teh nyala. Aya job ya. Da emang sih Umi Amoy mah. Jika ganjena bae ge, tapi da hatena mah bager lah sakitu mah. Bisa nulungan daripada si Noni tah. Juga lagana bae jama beunghar padahal mah sarua bae juga aing balangsak. Mendingan Umi Amoy. Tapi teu nyirikeun beunghar ge. Tapi heran ke Umi Amoy mah. Duitna loba bae ti mananya? Apa nyugih sugan? Nyugih kana naon atuh? Jika nama meureun kana komodo, da sok ngomongkeun bae komodo. Tapi komodo mah gede kudu kadeuleu. Tapi siluman sih. Cuman komodo. Da salakina sarua bae. Teu kaya-kaya teuing. Jama mah para boncengan aing mah ya Allah ting soranganan kieu salaki eueuh nyauting kandi. Lah aing daripada jadog bae kieu mending muguhkeun Mang RM keusikna ralus teu lah.
segar ya Allah ting. Aing gak ada bayar bagi seksi awak aing. Astagfirullahaladzim ting. Tapi kayaknya itu awak aing namanya bagi seksi itu. Kelang sing aing. Tahu itu bila nyawa halus pada mah. Ambil. Tapi ngomong-ngomong si Tini geus neangan kesik rancan tanya. Emangnya bener mau yak meuli? Mau ngali tadi si aing ngomong kayaknya nerek di PHP-an ningkeun doli kebiasaan aja Terus mun datang kumaha? Doli itu mah DM derita manehna. Oh, mau sekali-kali nyota si Tini geuleuh aing mah Mata nyari. ge. Aing mah teu ngarti heuh eta mah awe-awe kana kuli bangunan si ayeuna kana fisik gila. Atuh ya, batur mah geus ieu teh ayeuna teh karek nincak tahun 2020 hiji. Pisan perubahan si Tini mah. Belangsak we hirup teh. Ih, lebok ping tak kuat ditandangan kesik 40 kontainer. Dibayar aku naon. Mau bayar imah dia ting. Tapi can datang jam mana heuh? Mun manehna teh ieu ngorehan keusingna teh lain bisa lembur bae bila tuh 40 kontainer teh nya ning aya ih. Nyung sebenarnya mah beuh, nah sawah heuh. Karena teh beungeut teh beungeut siga eta kotakan sawah gitu. Ieu teh. Ieu naon sih guguludugan kieu gandengnya? Suara naon? Eta mesin Masih ka salender geuning. Oh, bila bapaknya aneh. Oh, iya Bila eureunkeun geura gandeng nyawa ieu cili aing katorekan nih. perusahaan udah karek segila. nyala pabrik nage. Cuman Tapi kajenting lah. Ngadem heula gitu. bae semua. Heeh. Iya. Nya ngomong-ngomong pentingnya nih acara naon sih tahun baruan? Ya, jam jembar juga aing bakar-bakar. Siapa tuh ngajak-ngajak aing ngopi. Eta bakar-bakar naon? Bakar-bakar imah tetangga, bakar-bakar pos kamling ku aing. Jangan mah biasa. Ada acara teh atunya nih aya itu mun nya ngajak ngayakeun naon sih teh hiburan naon? Bakar-bakar. Oh, bakar-bakar teh atuh ajak-ajak. Aing mah bakar-bakar imah nya nih, tagay diuber-uber ku RT nya nih daek. Malah mah tiga batu bakar-bakar ayam, bakar-bakar embe sate nunan. Biasa, aing mah imah pos kamling ku aing bakar. Hai masih tinggal bakar beuh puting beuh. Ka jedog deui di balena. Handapun kadang embe kokopan sugan. Wah mah aya jaman sok ngomongkeun aing di tukang ku aing bakar keur penting ge ku aing mah aya lewat. Atuh, Ka sadis heuh si amoy ieu nya. Ih ya. Aing mah sieun amoy nya bangjingnya jadi nanti. ih moal tenang ya aing mah. Aing mah boroning jelema ku aing mah jurig bae bulet-bulet ku dileg-leg. Alhamdulillah aing keur kosong duit teh aya job saeutik bonon ge lumayan lah tambah ting-ting ge tahun baruan mangkar teu boga duit acan geus batur mah harianeun jaralan ke kota naon tapi udah teu meunang sih nama pamarentahna ngajar dog di imah. Aduh, capek mah capek awak teh dah. Mendak kumaha atuh. Salaki eueuh. Anak eueuh. Kudu segala sorangan bae. Hawa panas deui deh hawa teh. Untung gararing tuh pakaian lah. Kemarin mau hujan bae. Tah ngomong-ngomong Maer mudah-mudahan mah menang dah gesikna. Main taloba deui. Ini, Hei, kumaha? itu kesetek datang kumaha? Oh, siap. Tuh di situ Siap. aya. Urang bebe jala kaum yang main ayo. Oh, tuh sok oke. Merem nang sendiri tuh. Aya tuh. Urang dulu deui. Nanti nih, Geus datang. bener. Bener. Kok tereh nih? Tere, itu aya dua dam truk. Ini par lok amanah. Mesin teh 40 kontainer. Aduh ada bener lah di sini ke 12-an. Atau pergi sakit itu ayeuna. Ayo nah. Pan tadi perjanjian gitu hoi. Karunya itu Mang Erem geus kemauan jauh-jauh. Ya, Kumaha, Mon? cerita maneh nah heuh. Ada mak ke sini amoy kebenaran ayeuna teh duitna teh pake disumbangsi kabeh ke masyarakat. Pemberian amal ibadah kangge tahun 2020 hiji ayeuna. Jadi wayana ka sini mah cancel heula. Bisa gitu ah. Dia tuh bisa keur nya emang cina. Atau diajar bisa ke. Itu bisa banyak Apa nu kamu tadi ngajanjian ka urang cenah. Geus lamun aya mah kita imah bae. Lah emang sengaja lah misi tinina bagi balasa teh. Beri dateuing.
Tebongkat ini ih. Ini ngapunten amoy mah. Bisa kali ditulungan, jangan mental. Tulungan. Emangna amoy na kepolisian main tulungan bae. Oh. dah mau teh bang harapan. Kita kata deui. Ih, bebet aja kali. Kajak ribut. Yan, tulung tuh ka indungnya nek indung bapaknya nek minta tulung mah nya. Oh, Indung apa naon tempat buka indung apa ieu. Amoy na dia kelanget. kan yatim piatu. Oh. Tuh, pan tadi teh geus ngajanjian, janji teh kudu tepati. Cek amoy deh mau di sini aja, lamun ini ada belangsak kadinya. Ih, Nya geus ngaja ih. Nah, ini teh nyaho sugan. Cek amoy mah senang ini kali lamun ini belangsak itu teh sementara kan teh. Kan baru-baru supir truk terjadi. Terjadi terjadi. Bener, Mai. Kumaha ayeuna kumaha? Ya terjadi. Eta mah DM ini di mana? Tadi itu supir truk mengwan bae janji macet-macet gitu. Atuh lelep-lelepkeun bawa naon supir truk nya karena suruh. Oh, kenyot punya nek itu. Bil, ayeuna mah sok urang on the way, Bah. Oh, aya teh. Kemarin Hei, kumaha? dia. Amat. Marek A. Waing doakeun sia mudah-mudahan tugirnya nyarengsol. Bisa lakinya ninggalkeun. Masalah kiai.